Magnankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Harta nu kumaneh di alam, harta nu kumaneh dikumpul-kumpul, ngawujud jadi kendaraan, ngawujud jadi istana, ngawujud jadi tanah, ngawujud jadi hotel, ngawujud jadi berbagai perusahaan. Wa ma kuntum tastakbirun, jeung jabatan-jabatan nu kumaneh disandang, nu dipake kebanggaan jeung kesombongan. Maaf angkum teu mangpaatna. Terus didalekeun ku nya didalekeun. Wah, nu keur ini ku aing teh mana ye? Nu keur ini ku aing ye. Hayo sia didalekeun ku nya didalekeun. Oh, muncul. Malaikat. Ieu aing rek ngagero ka ditu tuh jauh jasa tuh. Emang sa penipu nya nah. Ke di dunia mobil aing dibawa ku nya teu balik deui. Mana tuh. Sangarana. Itu tuh tonggong na nomor 9an kapten ke-11 doh bakari naon teu diomong ka dieu dibawa ku malaikat dijingjing ceulingna pajar deui ka sorgakeun orang dideketkeun ka dinya pet sia epet teh aing ye saha nu keur ieu mobil aing ku sia ditipu teh teu balik deui sia ku ari ka neraka kan aing ngampurakeun lain hampura aing nyaopan sia nipu mobil aing nipu nu sasaha ku sia dikumpul-kumpul aju sia ngabangun anu bahkan sia jadi geng kapan di pasar anu aing emang teu nyaho ja aing nyaho magnaan kumana ka mangpaatna mangpaatna jabukum harta nu kumaneh dikumpul-kumpul hayo sia wa ma kuntum tastakbirun nu kumaneh dipake ka bangga-bangga nu kumaneh dipake ka sombong-sombong nanaonan di kitu-kitu tadi nya ka surga mah enca tetep nya geus gahina ti heula bah aduh teh si budak paling-paling emang di dunia na ge kitu nya mah keur di dunia na ge ngahina bae ka batur teh atuh di ditu ge kitu atuh cek si epet teh sia ge can ka surga maena diomong adu omongnya na diluhur di handap kecuali sia ka surga dan encan sia ge di dinya sakedeung deui jadi rame orang hari Arafah tuh jutaan sarua bae jutaan atuh sarua bae ratus juta ribu juta atuh rame berarti orang India ka India deui orang Pakistan ka Pakistan deui orang Turki ka Turki deui orang Indonesia ka Indonesia bebene aing mananya ya lu keur ieu ngahina ka aing keur ieu nya haju dibawa ku pejabat dikawin ka ditu padahal mah cintana geus ka aing ajunya mere surat sampai di sini saja aing nyeri jasa hate mana ieu si Sarwiti itu tuh nyana dibawa jadi pemborong nyana ka ditu jadi pamajikan pemborong malaikat Sarwiti tah ka ditu nu mana tuh Sarwiti tuh emang enak henteu aing melampiaskan undag-undag cinta baheula aing maka dia bawa ke cingjing celinan wait ini abang si jasa teh Haji Pendi ganjen jasa Masya Allah itu siapa sih tuh ini abang Epen weh yang dulu cintaku ditolak olehmu weh kok begono mane kabita ku harta haju dikawin ke seorang pemborong di kabupaten haju mane ku kumpul harta nyaho aing geus sia mobil loba ambalaya motor ambalaya sienyen imah dan lain sebagainya kuari mana lu dibagakeun ku maneh harta nu dikumpul-kumpul ku maneh geus berani nolak cinta aing rasakeun ku sia maagnaankum mana mangpaatna aju ka Epen kawin jeung saha aya ka surga tante sarua ka neraka sarua kebek wah teu beres si Epen jadi kos kitu eta di neraka rame horengan Masya Allah
Wanada ikurani wanada ashabul arab rijalan ngagero-gero ashabul arab ka jelema-jelema nu aya di neraka ya'rifunahum nu nyana warau bisimahum ku tanda-tanda nyaho aing si itu batur aing nyaho si itu atasan aing nyaho si itu bos aing. Masya Allah, nyaho itu teh lantaran itu teh kepala urang teh pan rakyat dan kan pejabat. Ha, presiden urang tuh ya kan benar toh. Ada apa? Tenang aja, yang penting kita golongan karya. Wah, dianggol karya ya jadi. Bapak Presiden yang kami hormati, ulama ke kos gitu aing senep ya. Panas nah, bukan begitu Pak. Bapak waktu di dunia tidak mengurusi rakyat. Waduh, korupsi makin menjadi-jadi. Berapa periode sih Bapak jadi presiden? Kami cuma mendengar suara-suara Bapak. Tidak pernah Bapak memberikan sesuatu yang mengenakan kepada kami. Ternyata Bapak ada di neraka. Kami tahu Bapak menjadi 10 besar dunia terkaya. Kami tahu sandangan Bapak itu luar biasa, tahta Bapak itu luar biasa, kemana-mana selalu dikawal pakai nguik-nguik. Naon saya tak nguik-nguik, pokoknya nama nguik-nguik bahasanya ngaranna. Ya kami mah di lembur, porweder gitu. Ya nggak sebodoh Bapak baik. Nggak ada pengawal. Bapak mah kemana-mana dikawal itu pernah macet. Kami mah didoyong setengah egeg. Macet ya panas, aju kempes di bana. Duit teu boga, Bapak teh jahokan. Harta aya di Bapak, jabatan aya di Bapak, tahta aya di Bapak, kerajaan aya di Bapak, wanita aya di Bapak. Begitu pula adat, yakni bilangan organisasi, berbagai organisasi, baik organisasi merupakan partai atau di luar partai, aya di leungeun Bapak. Wah be, jangan dukung ka Bapak. Ma agna ankum, mana nu nyukupkeun ka Bapak, nu medahkeun ka Bapak. Ternyata ma agna ankum teu aya paedahna jamukum harta Bapak. Teu aya paedahna eta anu dikumpul-kumpul ku Bapak, di gudang-gudang ku Bapak. Teu aya paedahna horenganan. Ma kuntum tastakbirun, nu ku Bapak dijieun kemewahan, dijieun kebanggaan, dijieun kesombongan, sombong ku harta, sombong ku jabatan, tahta dan lain sebagainya. Ma agna ankum, paedan rasakeun Pak. Nongeng harto. Masya Allah karim. Ieu sakadar jang contoh ka batur horeng sia. Sing hade ieu engke urang di kitu-kitu engke ku ashabul arab. Ma agna ankum, mana harta maneh apa aya kamangpatan jante waktu maneh dipenta jang masjid cak maneh pan batur heula. Waktu maneh harita teh kapan endek takorub tadoru jang haol pan merena 1000. Pan ai meuli sate mah 10 bungkus. Ai sate 10 bungkus, ai mere 10 1000. Datang ka keseleun jasa anu milihanana. Hampir belaporan ka kula, Haji cenah mah 1000-an mah beuleum ayu cek. Nya bau cek nya teh urut kahujanan meureun eta. Beuh, budak teu kira-kira eta cinta wali 1000. Geus eueuh kadeuleu gambarna ge geus eueuhan. Ya Allah ya Rabbi menang ti tukang minyak nyakin meureun bau jasa. Eta ditu nama cinta wali. Nah ieu mah agnaan kumana dikumpul-kumpul mun kieu mah cek wane usaha aing. Usaha sia jang naon ieu? Tuh deuleu majelis itu perlu perombakan aing tanggung jawab. Aing mah miliaran ge tuh deuleu pondok pesantren si anu. Aing mah ieu usaha kos kieu ge tuh deuleu kiai anu. Je emang geus isuk geus. Mana tuh pondok anu? Bener emang nasi ya? Bener ojol tanah nus cokot waing cokotan itu mah lain nyumbang atuh kos gitu mangah neken ka kiai ente itu mah keur carita doang tuh ku aing mah usaha ge jang itu sebab nu deuleu kaca ku aing Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mun tanpa Abu Bakar Siddiq moal jalan peperangan naon nu dibutuhkeun perang harta pangheulana teh Abu Bakar Siddiq kiai ge
lamun henteu ku aing dibantu atuh heseun nya mantak dibantuan ku aing supaya lempang ieu agama kakarak eta mah ngeunaheun nu kos kitu mah tuh masjid anu nang aing tuh engselna siapa kabel engsel dong ye tuh lawangan mapan kumbe kabeh gitu jadi aing mah mangfaatna gede jasa engsel aing teh engsel ngan lawang doang tapi ban mun lawangan kotok embe ararasu berkat engsel aing nutup kan jadi mentak aing mah ti heula ka sorgana ge di babok engsel bisa sia sugi-sugi ngan engsel doang teu kira-kira budak oh masyaallah. Nah iya urang ieu lamun ngarenungkeun ieu rame jasa masalah ashabul arab ketika nyana neuleuh ka sorga salamun alaikum ketika neuleuh ka neraka rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin ketika nyana neuleuh nu bararauh nyana ngomong magna angkum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun ternyata manfaatna jeung faedahna harta jam hukum nu dikumpul-kumpul ku aranjeun kami waktu anjeun ngajabat 1 periode 2 periode kadituna luar biasa usaha amprekan tina juta kana miliar kana ratus juta kana miliar kana tetean kadituna aing ge nyaho usaha teh antar negara kubaneh teh ku ari teh jam hukum dikumpul-kumpul magnangkum horeng teu aya kacukupanana aya teu aya manfaatna wa ma kuntum tastakbirun jeung nu kumaneh dibangga-bangga nu kumaneh teh dimulya-mulya nu kumaneh teh di takabur-takabur disombong-sombong maagnaankum sombong ku harta sombong ku jabatan sombong ku tahta sombong ku wanita sombong ku organisasi sombong ku partai maagnaankum manfaat masyaallah kan ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah na engke bakal nyana leuwih ngahinakeun ahli-ahli Arab ka ahli-ahli neraka ngan ahli Arab teh henteu salilana di luhur ternyata begitu manehana neuleuh ka sorga neuleuh ka neraka patengcongan jeung ahli-ahli neraka keur meujeunna kitu-kitu teu karasa wallahu alam sabaraha masana nyana di luhur eta Arab di luhur eta kitu benteng Arab di luhur bentengan Arab teu jauh teu karasa neuleuh ka sorga neuleuh ka neraka tiba-tiba tala alaihim rabbuk jo informasi ti Gusti Allah malaikat wahai ahli Arab cicing kabeh teu ngomong salemet-lemet aja samek-mek aja lantaran deuk dikamanakeun ya ini wah apakah itu apakah dia kaget kabeh ya ya ahlal a'rab jempling luar biasa hurang barang hudang kabeh hudang tararungkul kamana khawatir rempang budak nu nyileuk nu noel kabeh nangtung komo nangtung kabeh wangtung udkhulul jannata faqad ghafartu lakum cak Gusti Allah geura ka sorga geus diampura barane kabeh ku abeh surak hore ka sorga Masya Allah Haji Pedi ka sorga teu pantes sabaraha tahun beureun di Arab tapi tetep bungahna luar biasa
Ya Allah ya Rabbi bedol ya Arab bedol. Bedol atuh pantat tadi nama ya ahlal Arab. Rak. Kumu langsung maneh. Paget kabeh. Eueuh nu tual-tuel, eueuh nu lurak lirik. Pikiran kabeh ge ka mana ieu? Barang udkhulul jannata. Gerara asup pada ka surga bawa nu ngaluncat sagala. Weh. Kuat jana. Ieu teh kadenge ye pakon gopar tulakum padahal diomongkeun geus kadenge ku nyana nu salaliber sorangan. Pakon gua ulah gancang-gancang. Ulah gancang degekeun lah pakon gopar tulakum kajeun jakna geus. Pasti asal ka surga dihampura. Wah tuh breng bae geus ka surga. Wah berduyun-duyun kabeh. Cek ahli surga itu naon cai tah naon itu. Anu dipapang kudu di sorga. Anu jelas batinah penerangan-penerangan tersebut anu paling istimewa mah model tadi yuhasabun nasu yaumal qiyamah. Bakal dihisab manusia jaga di poe kiamah paman kanat hasanatuhu aksara. Saja lemah nu kabagusanana leuwih loba biwahidatin sahiji bae ulah gede sagede endog sieun dakhalal jannah bakal asup ka sorga sakumaha tadi. Waman kanat sayiatu aksara biwahidatin sajelma anu kagorenganana leuwih hiji boro gede sagede endog sieun bae ge ieu dakhalan nar asup ka neraka. Ya Allah ya Rabbi. Waman istawat hasanatuhu wa sayiatuhu jelma anu akur kahadean jeung kagorenganana akur jasa nu mantak ieu tah istawat hasanatuhu wa sayiatuhu. Istawat hasanatuhum wa sayiatuhum amal di dieu mah nu amal bagusna jeung amal gorengna akur ditendeun lah di dinya di A'raf. Iyalah Imam Jalal rijalun istawat hasanatuhum wa sayiatuhum wa 'alal a'raf ditendeun di luhur A'raf manusia-manusia anu akur amal bagus jeung amal goreng. Nah ieu wa man istawat hasanatuhu wa sayiatuhu kana min ashabil a'raf. Jelema anu akur amal bagus jeung amal gorengna ditendeun lah nyana di sulul a'raf benteng a'raf. Masyaallah. Geus faiza nazaru ila ahlil jannah di mana-mana nyana neuleuh ka ahli surga seuring. Wa iza nazaru ila ahlin nar di mana neuleuh nyana ka ahli neraka kucem. Kitulah jelema nu akur amalna ditendeun di Arab. Daripada ka neraka masalah lah di Arab ge. Ka surga henteu ka neraka henteu masalah. Daripada disate di neraka. Ieu mah pancen puguh di Arab ge Gus kieu. Ya kasalahan nong torogan pan kreditan diharamkan terus baik bunga bank sanajan geus jelas-jelas terus baik ieu mah nu akur kagorengan jeung kabagusanna mah jelema anu bangsa salat teu pati khusyuk nu kaditu ngredit henteu paling neruskeun babaturan doang atuh sarua wae tah bagus kitu tah ieu. Ya Allah ya Rabbi inggis jasa ya urang boro-boro urang ka sorga di Arab ge wallahu a'lam. Ji ulah main-main ieu. Jelema anu hayang ka sorga mah tetep bae membatasi diri. Hiji meureunana lalajo TV, nonton TV rada dikurangan. Gitu kene HP, gitu kene usaha-usaha nu kira-kira basa remeng-remeng mah berarti kan membatasi diri. Ya mah henteu pan nu penting malah duit. Kiai mah kieu ngocoprak bae antep kiai ieu. Ji atuh sabodoh. Aing mah ngocoprak bae aja. Ku sia didengekeun teu didengekeun dipake teu dipake atuh aing mah aing sia mah sia. Nah ayo geus pokona mah aing mah ngadenge ka omongan sia dia tuh kajeun teuy. Di akhirat jatuh surga mah lain nu kiai nu Allah. Sanunya urang kos ieu ge ka surga. Jatuh lolos sia boga keyakinan mah. Yeay, paling aing lapor ka Gusti Allah. Gusti, naon tas eta teu satuju ka surga. Emang kunaon lah tujuannya hosorangan ih cek gusipan aing pangeran atuh tembongkeun kejujuran pangeran keadilan pangeran cenah Gusti mah adil emang kunaon gitu lah mesti kunaon aja Gusti mah uninga
mabok bae kan atuh mau ninggal Gusti deuk dikasorgakeun ngan dikanarakakeun heula moal kebel ieu mah ngabok dinyana ngeredit dinyana bunga bank dinyana deposito dinyana lah paling geus 1000 tahun kakerlek kan ieu masih Udin aya di Araf mantep kan nyana atuh aya daek neuleuh kana raka los aya teh daek atuh ulah aya neuleuh bae ka sorga pan nyana menikmati henteu ngan neuleuh doang neleukeun ulin neleukeun anu lulumpatan neleukeun anu nginum nu dahar nyana tinggal kerot bae pokoknya kumaha budak letik teh kan budak letik babaturan teh urang geus 10-an babarengan gitu kan batur teh kan mawa beko aju nyana kulapar urang mah hayang biasa menta atuh aing henteu meunang keur letikana sial jasa tah nyana bahas terus bae sakalina dibere digegel teh pas saya tah keur letik kos kitu jasa eta aduh terus tambah dibere keneh ieu mah pan teu ieu mah neuleuh ka sorga lulumpatan jeung awewe wah sakumaha film India teh say naik kan nyana ka gunung atuh gunungna ge gunung indah pan ditagep gurintil kadeuleuh kan ku diarep sial jasa teh budak waduh Romi pan lecet di sorga mah kanjeng kuku mah henteu lecet mah buronganan engke neangan obat merah atau muka mantri Mujiono atuh ka ditu heueuh di sorga mah naek nyana capek datang ke gunung tanggap brudap datang ka handap seuri lecet capek kenaik deui ka gunung dicekel boyeuna nona karang-karana bajuna katarik sataranjang masalah si sorga ngaranna ge atuh tinggal eta bae nu di Arab eueuh tah budak aduh Haji Pendi di Arab ngelengit nyelekot neuleuh nginum neuleuh keur indehoy nu keur lalagaan happy dan lain sebagainya tapi nya nama di luhur dibere henteu lah ceknya naing daripada neuleukeun kos kitu mending neuleuh neraka neuleuh neraka aduh nu jejeritan nu odol-odolan nu nanah nu getih wah geus macem-macem nu diguntingan segala letahna nu digantung nah aing daripada neuleuh nu kitu mending ieu bae ceknya senangan ieu aing ngan udah teh kos kitu pan gaceng ongko pan pasti beres ya ada bandingan iya baca kaji banding dari dalak aing lah tapi kebal-kebal kan tebetah neuleuh nu ceurik anu macem-macem ieu deui pemandangan kos kieu jasa balik deui ka sorga ieu deui di luhur jana dibere nginum henteu dibere nanaon henteu di luhur eta mah ashabul a'raf ya Allah ya Rabbi Masya Allah tapi tendep mending di Araf daripada di ditu mah aju manehanana nyahoeun ka ahli sorga jeung ka ahli neraka yaripuna kullam bisimahum ka ahli sorganya nanyaun ka ahli nerakanya nanyaun ku tetengger jeung ku ciri-cirina komo nu di alam dunia nama batu keur di dunia nanya nawauheun eta mah batur aing ternyata beungeutna teh putih berarti ahli sorga wa hiya bayadul wujuh lil mukminin nu diasupkeun ka sorga mah wajahna teh harerang bararagus kararasep wasiwaduha beungeutna harari deunglil kapirin mayoritas Amerika mayoritas Eropa mayoritas Australia nu teu iman harari deung beungeutna tapi aneh kuari di Amerika loba jasan wasu bisa lain lalagaan
Di Inggris kuari per tahun hampir 5.000 leuwih. Di Amerika hampir 5.000 leuwih nu asup Islam. Matak diperketat ku Inggris jeung ku Amerika. Undang-undang lah teh anulah untuk mempersempit Islam, tapi ternyata Islam beuki terus bae asup Islam. Nu matak kuari rada ditahan ge. Pemberontakan di sisi lain nyana ngeberontak ke negara-negara Islam, ternyata di negaranya na iloban masuk Islam lawan Allah Gusti Maha segala-gala Gusti Allah anu kira-kira teu mungkin asup Islam bahkan asup Islam. Anak pendeta sabarahan masuk Islam kuari lain lalagaan ieu mah ditutupi ku Amerika lantaran iya pengaruhnya terus nyerang negara-negara Islam bocor di negara sorangan. Ya Allah ya Rabbi aya nu teu meunang ngadirikeun masjid teu meunang ngadirikeun mushola imahna dijadikeun masjid kunyana di Amerika di Bitung asup Katolik aing menyeri jasa di Amerika loba nu asup Islam ribuan di Bitung asup ke sistem tadeuy urang Bitung aduh ampun biasalah itu lah hidayah dokos gitu. Nah nyahoeun ashabul araf mah ieu surga ieu neraka ieu ahli surga ieu ahli neraka kunaon ieu bisimahum ayat tanda ayat ciri daun cirina bayadul wujuh lil mukminin kasep beungeut heran siwadul wujuh lil kafirin kafir muharideun kitu kene mukminin anu daroraka sementara dihideungan kene ku Gusti Allah beungeut sebab bakal di neraka nyana di luhur a'rab neuleuh ka dieu neuleuh ka ditu neuleuh ka dieu neuleuh ka ditu kumaha teh ketika jana neuleuh ahli surga wa nadaw ashabal jannati an salamun alaikum ahli Arab nu aya di luhur benteng Arab nyana ngagero nyeluk ashabal jannati ka ahli-ahli surga nyana ngomongnan salamun alaikum di luhur bari ngadadahan ahli surga wahai ahli surga yeuh kami di luhur yeuh ngariuk kabeh ka luhur weh jahaji pokona mah kieu bae ku ari masalamun alaikum kasalamatan Allah kasejahteraan Allah keamanan Allah muga-muga dilimpahkeun ka aranjeun kabeh padahal mah teu kudu diomong kitu ge memang geus aman geus sejahtera tapi naon hayang ngomongnya nak meluapkan uneg-uneg nu aya di hati salamun alaikum tetap keselamatan kesejahteraan keamanan bagi aranjeun kabeh wahai ahli surga nikmatilah keselamatan keamanan kesejahteraan di surga atau ahli surga wahai dadah Arab dadah ngirah nyana ngomong kos kitu teh lam yadkhuluha padahal banyana teu asup ka sorga encan asup jeung teu asup ka sorga wa hum yatma'un nyana padahal mah hatena mangaranjug-ranjug hayang ka sorga dijelaskeun ku Gusti Allah kulantaran amalna akur kabagusan jeung kagorenganana diteundeun di luhul Arab ketika neuleuh ahli sorga jangan sakadar ngadadahan salamun alaikum salamun alaikum salamun alaikum bari nyana malam yadkhulul hancana asup ka sorga wa hum yatmauna bari nyana hayang nu sabenerna maka sorga ngan dijagaan keneh teu meunang ka ditu aya malaikat barang dekat ka mana ulah waka asal dekat itu di dia itu kabita bidadari keholah sok dikituanan cak malaikat itu dulu tuh susu cai susu maksudnya siapa cai kopi segala rupa cak malaikat terangan itu tuh nulu lompatan di bukit itu tuh ulah dideleukeun atuh endahannya nak kulantaran diulah-ulah ku malaikat salam
assalamualaikum gandeng cek malaikat gerbong. Aduh malaikat gegajagan nyana capeun nuk brol ka ditu laka cek malaikat cenah resub ka sorga wa hum yatmaun padahal nyana harayang luar biasa ka sorga lam yutmiuhum illa karomatan yuriduha bihim tepati-pati Gusti Allah ngahayangkeun ka ahli Arab asup ka sorga kecuali memang yang merupakan satu kemuliaan nu diharapkan ku Gusti Allah jang anjeunna aya harapan ka sorga ya jangan geus kikieuan bagi kikieuan nulu deui salamun cicing cek malaikat lah salamunan kayak aya waktuna tetepnya salamun alaikum salam datang ke serak-serak haji pengen disalamun bongan tuh pas-pasan amalna Gusti Allah wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin ketika manehanana ningali ahli-ahli neraka neuleuh kabelah kenca ka arah ahli neraka kumaha ngomongna nyana ngangkatkeun leungeun rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin Gusti pangeran abdi ulah ngajadikeun ka abdi sadaya diasupkeun ka neraka dibarengkeun jeung jelema-jelema nu zalim padahal mah memang moal atuh jaga saya di Arab tapi nyana ieu ngaluarkeun uneg-uneg Gusti abdi ulah dijadikeun jadi ahli neraka ulah dijadikeun penghuni neraka la taj'alna ma'al qaumi zalimin rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin asal neuleuh ka sorga salamun alaikum kesejahteraan keselamatan tetap ke arahnya mudah-mudahan selamat aman damai asal dulu ka neraka rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin Gusti abdi sadaya ulah dijadikeun abdi sadaya ku Gusti diasupkeun ka neraka babarengan jeung nu zalim kabeh bahkan wanada ashabul arafi rijalan ya'rifunahum bisimahum nyana ngageroan ahli-ahli neraka ahli Arab nada ashabul arab nu aya di laluhur benteng Arab teh ngagero-gero rijalan jelema-jelema nu aya di neraka ya'rifunahum bisimahum nu nyana wau dengan tanda-tanda jeung ciri-cirina didelekeun ku nyana wah itu mah gubernur urang jah bener tandana itu tuh bener itu mah konde kan waduh bener itu bener jah itu mah presiden urang wih bener tuh jah itu mah presiden Amerika itu mah Bill Clinton kan kadele kan bener lu keur ieu mah kaset teh nyananya. Iya, itu Jos Bus tuh. Wih, bener. Itu si Tongeng. Tuh. Weh, bener kan? Itu si Ahud. Aya kan? Bener. Yo, itu taekwondo. Oh, nyarahuan nyana. Itu babaturan nyana anu keur di dunia nyana. Wow, itu bos urang kan? Bener. Itu mah bos, nu keur ieu osok liwat teh urang keur di pabrik teh kan. Nya bener. Tuh si Cinglu. Wah, bener si Cinglu. Jana tanya lu disebutkeun. Pokona mah nu jana wau ku jana digerokeun.
saged digerakkeun qalu ngomong nama aghna'ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Masyaallah boro-boro endogna tumakna ge leutik tapi lamun aya sagede endog tumak berat saeutik mah kablakeun ca neraka bae. Ya Rasulullah wa kadzalika itu kene lamun jelema ditimbang amalna ketika kakatuhu ulah beratna segede endog piit gede teuing sagede endog sieur endog tuma atau endog kuman leutik asakan endogna ieu mah ulah kumanna ulah tak saeutik asa ngageserna malaikat mah kadeuleu bae urang mah kuari nimbang lauk kurang saon teu kadeuleu wari eta teu kadeuleu komo pejabat mah jutaan jasa teu kadeuleu jana mah. Tapi di akhirat malaikat ditangah hisab kita nimbang beratna sagede endog tuma atawa endog kuman kakatu sorga bae. Ya Rasulullah kumaha ku ari lamun pas-pasan timbang begitu ditimbang kakatuhu teu ngageser kakenca teu ngageser lempeng geus dikutak-atik kieu ku supaya kakatu belok di lempeng deui bae di kieu-kieu tah di kieu-kieu ye ku malaikat tek 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 konteng lempeng deui bae. Aing ka mana bakal ajak aing. Tadi aing geus neuleuh nu kakenca neraka, nu ka sorga nu leuwih saeutik bae, saeutik jasa ieu sagede endogna ge endog tuma ka sorga. Ieu aing ieu kieu lempeng jasa ka mana ieu aing bakal bae. Ka mana ieu aing bakal bae. Ieu ayatna ieu. Nu mantak eueuh nu kaliwat. Rugi mun poe ieu teu ngaji. Lantaran teu nyaho jelema nu lempeng timbanganna bakal ka mana? Iya, untung nu ngabesan poe ieu. Aduh, masyaallah. Lempeng. Gusti urang teh bakal sing hade urang teh bakal ditimbang. Ketika timbangan urang kakatuh geus tenang, tapi ketika timbangan urang kakenca, duh Gusti. Mun lempeng kemana? Iya. Nah, wa bainahuma hijab antara sorga jeung neraka, ahli sorga di sorga, ahli neraka di neraka, horenganan aya hahalang. Lamun eueuh hahalang mah ahli neraka nararae katu ka sorga. Atuh urang sorga jeung zeurikeun sia bobolokot ku seuleuh ya ka dieu naik sorangan aing. Bisa kitu eta. Atuh kuari bae ge kuari di penjara loba nu dipotong-potongkeun kaluar. Tarolah di urang tuh nu di Jawa Tengah teh anu sanaon kadang-kadangna. Duh sia mah nyaho jang geusran. Dosa kambangan pan we loba nu ngojay kalaluar. Asal geus kaluar di dinya geus ulah asup deui nu sakambangan mah geus. Nah iya ge ieu di neraka lamun eueuh halang nyana ngojay ka sisi geus ka sisi maksakeun terus bae ngojay brus ka sorga. Lamun eueuh halang tetep sanajan aya malaikat, sanajan penghuni sorga penghuni neraka berbeda, tapi tetep Allah Subhanahu wa taala nyieun halang. Wara ieu Gusti Allah makanya halang segala maksudnya sana jantinnya halang jadi neraka meureun moal ka sorga moal aja izin tapi tetep bae ka izin jelema keur ka nyerian mah pan jelema keur ka nyerian ka izin ngajeun ku kumaha ge ngorandang tinggal ngorandang aing mandek di kumahakeun ka sorga bae cek kali sorga euy ka sorga mah usah taranjang pun masa taranjang kajon taranjang los cek aing mah panas ya di neraka tetep Allah nyieun batas wa bainahuma antara sorga jeung neraka
antara penghuni surga jeung penghuni neraka teu bisa ngahiji ijabun aya hahala. Ya Allah, Gusti Rasul aya teh halanganan huwa surul a'rab, tembok. Wah asana nu ngabangun orang suka bunyol sare. Orang suka bobina ge kana neraka. Dek nembok di mana? Ieu mah langsung tembok buatan Gusti Allah. Geus carita tembok bae wallahu alam kos kumaha tembokna engke bae buktikeun di akhirat. Surul A'raf ngaranna A'raf. Eta teh eta. Ieu surga belah dia. Ieu neraka belah kenca. Antara surga jeung neraka aya hahala ngaranna tembok A'raf. Wow, kamari ieu mah tembok Berlin. Kamari ieu mah tembok Korea Selatan jeung Utara. Kamari ieu mah tembok Jerman. Kuari geus diruntuh-runtuhkeun. Tembok Berlin, tembok Jerman, tembok Korea geus dieuweuhkeun kuari. Geus rata. Ternyata di akhirat aya tembok. Misahkeun antara ahli surga jeung ahli neraka. Atuh kan teu ngeunaheun urang di surga king widadari kikieuan minuman berbagai minuman bubuahan segala rupa aya permadani dan lain sebagainya tapi aya pemandangan neuleuh jelema nu ngojai di neraka emang ngeunaheun atuh moal ngeunaheun komo di neraka na kadeuleuh mah anak urang mejana neuk nginum kopi misalnya hobi jasa ka kopi di dunia na yang ngeunah jasa ngopi kapal api di itu aya kapal pecahan ke bakalna barang neuleuh urang keur ngopi itu mah anak aing harenegan aduh urang mejeuna keur nginum dek nginum sek di dieu widadari kadeuleukeun di ditu popotongan urang harenegan tetep bae sajan kumaha ge itu teh kan urut bercumbu jeung urang waduh popotongan aing mah pepegatan kadinya teh ku gara-gara nu kolot bae maokeun kokoprak ya sebenarnya mah hate mah nyantel keneh prak aya di neraka harenegan urang ya Allah bet sini bet tah ari di neraka mah di neraka jalan keur ngojai haju neuleuh ka surga atuh meureunana jalan rada tiis bae sangajan nyana teu nginum di neraka panas calangap dahaga leuleuh nyana nu keur nginum oh bangunna tiis jasa kan karasa tiis kokos urang lapar aya jelema nu dahar seungit jasa urang saabna ge ngeunah saabna doang ya aing geus ngeunaheun jasa kos jelema hayang jasa ngarokok rokok eueuh tapi seungit aya sia kanon ge gituan aing hayang ngarokok rokok eueuh tapi aya seseungitna doang cukup sakieu ge nu ngarokok eueuh nyana hayang ngarokok seungitna ge eueuh kahau sia keur naonan aing hayang ngarokok eueuh rokok atuh tah lain rokok geus sarua bae lah bahaseup-haseup keneh teu kira-kira beuki bae budak atuh aya haseup pirunan mamanya ya ku beuki da rokok eueuh pirunan tetep bae kunyana disedot aduh nah ieu perlu diketahui antara surga jeung neraka aya benteng luhur benteng nage ahli surga teu neuleuh ka ahli neraka teu neuleuh ka ahli surga ngaranna benteng A'raf wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum ternyata horenganan Arab teh lain kosong di dinya teh dieusian wana Arab ditetep ka do kitu naon benteng Arab anu misahkeun antara surga jeung neraka horeng di dinya aya nu ngahuni rijalun berbagai makhluk Allah manusia didinya teh anu istawat hasanatuhum wa sayiatuhum manehanana aya di luhur bisa ningali ka jelema-jelema
bisa wauh manehanana kulan min ahlil jannah wan nar kasaban-saban sahiji antara ahli surga jeung ahli neraka nyana nyahouna bisimahum ku tanda-tandana ku ciri-cirina jelema teh mun ditimbangna kakenca boro gede sanajan segede sieun atawa endog sieun ka neraka jelema nu ditimbang amalna berat ka katuh boro gede segede endog piit sagede endog sieun ge tetep ka sorga bae jelema nu ditimbang rata nah ieu diteundeun ku Gusti Allah heula sementara di Araf karena bisa deuleu ka sorga bisa deuleu ka neraka tapi ka sorga lain ka neraka lain didinya Arab luhur waduh neuleu ka ditu waduh ahli sorga keur balake ceraka neuleu ka dieu nya heuh kekerlekan di luhur kana Arab masya Allah ya. Tapi ternyata di Arab teh ieu manusia ku Gusti Allah aya nu diteundeunna beda-beda horenganan aya rijalun di luhur Arab teh ieu jelema istawat hasanatuhum wa sayiatuhum nu akur kabagusanana jeung kagorenganana kama fil hadis ialah Imam Jalaluddin Imam Jalal nerangkeun tafsirna rijalun teh istawat hasanatuhum wa sayiatuhum anu akur kakasepan jeung kagorenganana akur dina amal bagus jeung amal gorengna sakumaha dina hadis cukup sakitu Imam Jalal nerangkeunana ternyata aya 10 penerangan di dinya mun diterangkeun di hiji-hijina moal anggeus datang ka magrib aya nu lapar ulah kiai lapar kiai datang ke magrib bahaya kiai geus saayana kiai bae ya baca diterangkeun geus menta ulah emang kos kitu sih mah pikiranan hayang gegeuraan bae inti cenah kieu maning terangkeun bae ka magrib elos emang sakunaon datang ka magrib lah nu di imah galak tuh aya sia mah hayang betah ngaji horenganan lain hayang ilmu nyilib anu jelas matinah penerangan-penerangan tersebut anu paling istimewa mah model tadi yuhasabun nasu yaumal qiyamah bakal dihisab manusia jaga di poe kiamah paman kanat hasanatuhu aksara saja lemah nu kabagusanana leuwih loba biwahidatin sahiji be ulah gede sagede endog sieun da kholal jannah bakal asup ka sorga sakumaha tadi wa man kanat sayiatu aksara biwahidatin sajelma anu kagorenganana leuwih hiji boro gede sagede endog sieun bae ge ieu da kholanar asup ka neraka ya Allah ya Rabbi wa man istawat hasanatuhu wa sayiatuhu jelma anu akur kahadean jeung kagorenganana akur jasa nu mantak ieu tah istawat hasanatuhu wa sayiatuhu istawat hasanatuhum wa sayiatuhum amal di dieu mah nu amal bagusna jeung amal gorengna akur diteundeun lah di dinya di A'raf ialah Imam Jalal rijalun istawat hasanatuhum wa sayiatuhum wa 'alal a'raf diteundeun di luhur A'raf manusia-manusia anu akur amal bagus jeung amal goreng na ieu wa man istawat hasanatuhu wa sayiatuhu kana min ashabil a'raf jelema anu akur amal bagus jeung amal gorengna diteundeun lah nyana di sulul a'raf benteng A'raf masyaallah geus faiza nazaru ila ahli jannah di mana-mana nyana neuleuh ka ahli surga seuring wa iza nazaru ila ahlin nar di mana neuleuh nyana ka ahli neraka kucem kitulah jelema nu akur amalna diteundeun di Arab daripada ka neraka masalah lah di Arab deh
ka surga henteu ka neraka henteu masalah daripada disate di neraka. Ieu mah pancen puguh di Arab ge Gus kieu. Ya kasalahan nong torogan pan. Kreditan diharamkeun terus bae. Bunga bank sanajan geus jelas-jelas terus bae. Ieu mah nu akur kagorengan jeung kabagusanna mah jelema anu bangsa salat teu pati khusyuk nu kaditu. Ngredit henteu. Paling neruskeun babaturan doang. Atuh sarua wae tah bagus gitu. Tai. Ya Allah ya Rabbi inggis jasa ya urang boro-boro urang ka sorga. Di Arab ge wallahu a'lam. Ji ulah main-main ieu. Jelema anu hayang ka sorga mah tetep bae membatasi diri. Hiji meureunana lalajo TV, nonton TV rada dikurangan. Gitu kene HP, gitu kene usaha-usaha nu kira-kira basa remeng-remeng mah. Berarti kan membatasi diri. Ya mah henteu pan nu penting ngalah duit. Kiai mah kieu ngocoprak antep kiai ieu. Ji atuh sabodoh. Aing mah ngocoprak bae aja. Ku sia didengikeun teu didengikeun dipake atuh aing mah aing sia mah sia. Nah ayo geus pokona mah aing mah ngadenge ka omongan sia dia tuh kajen teuy. Di akhirat jatuh surga malah nu kiai nu Allah sanunya urang kos ieu ge ka surga jatuh lolos sia boga keyakinan mah hei paling aing lapor ka Gusti Allah Gusti naon tas eta teu satuju ka surga emang kunaon lah tujuannya hosorangan ih cek Gusti pan aing pangeran atuh tembongkeun kejujuran pangeran keadilan pangeran cenah Gusti adil emang kunaon gitu lah mesti kunaon ya Gusti mah uninga mabok bae kan aduh mau uninga Gusti deuk di kasorgakeun ngan di kanarakakeun heula moal kebel ieu mah ngabok di nyana ngredit di nyana bunga bank di nyana deposito di nyana lah paling ge 1000 tahun kakerlek kan ieu masih Udin aya di Araf mantep kan nyana atuh aya daek neuleuh ka neraka los aya teh daek atuh ulah ayeuna leuh bae ka surga pannyana menikmati henteu nganeuleuh doang gitu. Neuleukeun nu ulin, neuleukeun anu lulumpatan, neuleukeun anu nginum nu dahar, ngana tinggal kerot bae. Pokoknya kumaha budak letik teh kan budak letik babaturan teh urang geus 10-an babarengan gitu kan. Batur teh kan mawa beko aju nyana kulapar urang mah hayang biasa. Menta atuh aing. Henteu meunang. Ku keur letikna sial jasa tah. Nyana bae terus bae. Sakalina dibere, digegel teh pas letik tah. Keur letik kos kitu jasa eta. Aduh terus tambah dibere keneh. Ieu mah pan henteu ieu mah. Neuleuh ka surga lulumpatan jeung awewe. Wah, sakumaha film India teh. Say. Naik ka nyana ka gunung. Atuh gunungna ge gunung indah pan. Ditagep gurintil. Kadeuleuh kan ku di Arab sia jasa teh budak. Waduh. Romi. Pan lecet di sorga mah kanjeng kuku mah henteu lecet mah burunganan ke neneangan obat merah atau muka mantri Mujiono atuh ka ditu heueuh di sorga mah naik nya capek datang ke gunung tanggap bruda datang ka handap seri lecet capek kenek deui ka gunung dicekel boyeuna nona karang-karana bajuna katarik sataranjang masalah si sorga ngaranna ge atuh tinggal eta bae nu di Arab eueuh tah budak aduh Haji Pendi di Arab nya langit nyelekot neuleuh nginum neuleuh keur indehoy nu keur lalagaan happy dan lain sebagainya tapi nya nama di luhur dibere henteu lah ceknya naing daripada neuleukeun kos kitu mending neuleuh neraka los neuleuh neraka aduh nu jejeritan nu odol-odolan nu nanah nu getih wah geus macem-macem nu diguntingan segala letahna nu digantung nah aing daripada neuleuh nu kitu mending ieu bae ceknya
senangan dia ingan udah tebar kos gitu pan gaceng ongko pan. Aduh. Pasti beres ya. Ada bandingan dia baca kaji banding dari dalah kain lah. Tapi kebal-kebal kan tebetah. Ada nu ceri kan macam-macam. Iya deui pemandangan kos kieu jasa. Balik deui ka sorga. Iya deui. Di luhur jana. Diberengin henteu diberenan henteu. Di luhur we teh mah ashabul a'raf. Ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah. Tapi tendep mending di Araf daripada di ditu mah. Aju manehanana nyahoeun ka ahli sorga jeung ka ahli neraka yaripuna kullam bisimahum. Ka ahli sorganya nanyaun, ka ahli nerakanya nanyaun, ku tetengger jeung ku ciri-cirina komo nu wauh di alam dunia nama batu keur di dunia nanya nawauheun eta mah batur aing. Ternyata beungeutna teh putih berarti ahli sorga. Wa iya bayadul wujuh lil mukminin nu diasupkeun ka sorga mah wajahna teh harerang bararagus kararasep. Wasiwaduha beungeutna harari deunglil kapirin mayoritas Amerika, mayoritas Eropa, mayoritas Australia nu teu iman harari deung beungeutna. Tapi aneh kuari di Amerika loba jasan wasu bisa lain lalagaan. Di Inggris kuari per tahun hampir 5.000 leuwih. Di Amerika hampir 5.000 leuwih nu asup Islam. Matak diperketat ku Inggris jeung ku Amerika. Undang-undang lah teh anulah untuk mempersempit Islam, tapi ternyata Islam beuki terus bae asup Islam. Nu matak kuari rada ditahan ge. Pemberontakan di sisi lain nyana ngebrontak ke negara-negara Islam. Ternyata di negaranya na iloban asup Islam. Lawan Allah Gusti Maha segala-gala Gusti Allah anu kira-kira teu mungkin asup Islam bahkan asup Islam. Anak pendeta sabarahan asup Islam kuari lain lalagaan ieu mah ditutupi ku Amerika lantaran ieu pangaruhna terus nyerang negara-negara Islam bocor di negarana sorangan. Ya Allah ya Rabbi, aya nu teu meunang ngadirikeun masjid, teu meunang ngadirikeun mushola, imahna dijadikeun masjid kunyana. Di Amerika di Bitung asup Katolik. Aing menyeri jasa di Amerika loba nu asup Islam ribuan di Bitung asup ke sistem. Tadeuy urang Bitung. Aduh ampun jasalah. Eta lah hidayah do kos kitu. Nah, nyahoeun ashabul a'raf mah ieu sorga ieu neraka ieu ahli sorga ieu ahli neraka kunaon ieu bisimahum ayat tanda ayat ciri daun cirina bayadul wujuh lil mukminin kasep beungeutna herang siwadul wujuh lil kafirin kafir mah heureurideung kitu keneh mukminin anu daroraka sementara dihideungan keneh ku Gusti Allah beungeutna sebab bakal di neraka. Nyana di luhur A'raf neuleuh ka dieu neuleuh ka ditu neuleuh ka dieu neuleuh ka ditu kumaha teh ketika jana neuleuh ahli sorga wa nadau ashabal jannati an salamun alaikum ahli A'raf nu aya di luhur benteng A'raf nyana ngagero nyeluk ashabal jannati ka ahli-ahli surga nyana ngomongnan salamun alaikum di luhur bari ngadadahan ahli surga wahai ahli surga yeuh kami di luhur yeuh ngariuk kabeh ka luhur weh jahaji pokokna mah kieu bae ku ari assalamun alaikum kasalamatan Allah kasejahteraan Allah keamanan Allah
muga-muga dilimpahkeun ka aranjeun kabeh padahal mah teu kudu diomong kitu ge memang geus aman geus sejahtera tapi naon hayang ngomongnya nak meluapkan uneg-uneg nu aya di hati salamun alaikum tetap keselamatan kesejahteraan keamanan bagi aranjeun kabeh wahai ahli surga nikmatilah keselamatan keamanan kesejahteraan di surga atau ahli surga wah dadah arab dadah ngirah nyana ngomong kos kitu teh lam yadkhuluha padahal banyana teu asup ka surga encan asup jeung teu asup ka surga wa hum yatma'un nyana padahal mah hatena mangaranjug-ranjug hayang ka surga dijelaskeun ku Gusti Allah kulantaran amalna akur kebagusan jeung kagorenganana diteundeun di luhul arab ketika neuleuh ahli surga nyanangan sakadar ngadadahan salamun alaikum salamun alaikum salamun alaikum bari nyanana malam yadkhulu hancan asup ka surga wa hum yatmauna bari nyana hayang nu sabenerna maka surga ngan dijagaan keneh teu meunang ka ditu aya malaikat barang dekat teu ka mana ulah waka asal dekat itu di dia itu kabita bidadari kehulah sok dikituanan cak malaikat itu dulu tuh susu cai susu maksudnya siapa cai kopi segala rupa cak malaikat terangan itu tuh nulu lompatan di bukit itu tuh ulah dideleukeun atuh endahannya nak kulantaran diulah-ulah ku malaikat Assalamualaikum gandeng cek malaikat gorbong aduh malaikat ge gajagan nyana capeun nuk brol ka ditu laka cek malaikat cenah sub ka surga wa hum yatmaun padahal nyana harayang luar biasa ka surga lam yutmi'uhum illa karomatan yuriduha bihim tepati-pati Gusti Allah ngahayangkeun ka ahli Arab asup ka surga kecuali memang yang merupakan satu kemuliaan nu diharapkeun ku Gusti Allah jang anjeunna aya harapan ka surga ya jangan geus kikieuan bagi kikieuan nuluduhi salamun cicing cik malaikat lah salamunan kayak aya waktuna tetepnya salamun alaikum salam datang ke serak-serak haji pengen disalamun bongana tuh pas-pasan amalna Gusti Allah wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin ketika manehanana ningali ahli-ahli neraka neuleuh kabelah kenca ka arah ahli neraka kumaha ngomongna nyana ngangkatkeun leungeun rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin Gusti pangeran abdi ulah ngajadikeun ka abdi sadaya diasupkeun ka neraka dibarengkeun jeung jelema-jelema nu zalim padahal mah memang moal atuh jaga saya di Arab tapi nyana ieu ngaluarkeun uneg-uneg Gusti abdi ulah dijadikeun jadi ahli neraka ulah dijadikeun penghuni neraka la taj'alna ma'al qaumi zalimin rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin asal neuleuh ka surga salamun alaikum kesejahteraan keselamatan tetap ke aranjeun mudah-mudahan selamat aman damai asal leuleuh ka neraka rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin Gusti abdi sadaya
ulah dijadikan abdi sadaya ku Gusti diasupkeun ka neraka babarengan jeung nu zarolim kabeh. Bahkan wanada ashabul arafi rijalan ya'rifunahum bisimahum, nyana ngageroan ahli-ahli neraka ahli Arab, nada ashabul arab nu aya di laluhur benteng Arab teh ngagero-gero rijalan jelema-jelema nu aya di neraka ya'rifunahum bisimahum nu nyana wau dengan tanda-tanda jeung ciri-cirina didelekeun ku nyana. Wah itu mah gubernur urang jah. Bener tandana itu tuh bener itu mah konde kan. Waduh bener itu bener ja itu mah presiden urang. Wih bener tuh ja itu mah presiden Amerika, itu mah Bill Clinton kan kadele kan. Bener lu keur ieu mah kaset teh nyananya. Iya itu George Bush tuh wih bener itu si Tong Eng tuh weh bener kan itu si Ahud aya kan. Bener yo itu taekwondo oh nyarahuan nyana itu babaturan nyana anu keur di dunia nyana. Wow itu bos urang kan. Bener itu mah bos nu keur ieu osok liwat teh urang keur di pabrik teh kan. Nya bener tuh si Cinglu. Wah bener si Cinglu nyana tajak disebutkeun pokona mah nu nyana wau ku jana digerokeun sageus digerokeun qalu ngomong nama aunangkum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Cek ahli Arab ngaromong magnankum teu nyugihkeun karanjan kabeh jamukum eta maneh babalantik ngumpul-ngumpul harta nu ku anjeun dikumpul-kumpul wa ma kuntum tastakbirun jeung nu ku anjeun dipake kebanggaan katakaburan kasombongan. Horenganan maagna. Hei gubernur harta maneh jabatan maneh horeng mangpatem maagnaankum harasakeun ku sia aing teu meunang telat mayar ku sia dia gagejeg bae melalui lurah rasakeun ku sia rasakeun maagnaankum cukup kacukupan paedah horeng harta maneh nu sakitu loba dikumpul-kumpul endog jadi manuk jadi kotok jadi embe jadi kebo jadi sapi dibelikeun ka Avanza dibelikeun deui ka Innova dibelikeun ka Lexus Baby Ben Cadillac Rolls dan lain sebagainya nyieun pabrik di anu meuli tanah di anu hotel di anu dan lain sebagainya ma'agnaankum jam'ukum harta nukum maneh dikumpul-kumpul ma'agnaankum teu aya mangfaatna wa ma tastakbirun wa kuntum tastakbirun nukum maneh dibangga-bangga jabatan nu aya di pundak tahta kerajaan jeung harta ternyata maagnaankum paedana rasakeun ku sia ta eta teh urang tah di luhur Arab kieu bae ge tuh babaturan si Edi nyaleunana haji geus teu kadenge suarana ge nya geus haji kapanasan panenna haji yo dengekeun ku sia magnaankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun harta nu kumaneh dialang harta nu kumaneh dikumpul-kumpul ngawujud jadi kendaraan ngawujud jadi istana ngawujud jadi tanah ngawujud jadi hotel ngawujud jadi berbagai perusahaan wa ma kuntum tastakbirun jeung jabatan-jabatan nu kumaneh disandang nu dipake kebanggaan jeung kasombongan maagnaankum heuh mangpaatna karasa ku sia deui nonggeng sia deui
sia tah ahli Arab ka sorga encan ngahina bae ka batur. Aduh ya ahli Arab pohara jasa ieu. Terus didalekeun ku nya didalekeun. Wah, nu keur ini paing teh mana ye? Nu keur ini paing ye. Hayo sia didalekeun ku nya didalekeun. Oh, muncul. Malaikat. Ieu aing rek ngagero ka ditu tuh jauh jasa tuh. Emang saya penipu nya nah. Ke di dunia mobil aing dibawa ku nya teu balik deui. Mana tuh. Sangarana. Itu tuh. Tonggong na nomor 9-an kapten ke-11 doh bakari nek naon teu diomong ka dieu dibawa ku malaikat dijingjing ceulina pajar deui ka sorgakeun orang dideketkeun ka dinya pet sia epet ya aing ye saha nu keur ieu mobil aing ku sia ditipu teh teu balik deui sia ku ka neraka kan aing ngampurakeun lain hampura aing nyaopan sia nipu mobil aing nipu nu sasa ku sia dikumpul-kumpul aju sia ngabangun anu bahkan sia jadi geng kapan di pasar anu aing emang teu nyaho aing nyaho ma agnaan kumana ka mangpaatna mangpaatna jabukum harta duku maneh dikumpul-kumpul hayo sia wa ma kuntum tastakbirun nu kumaha dipake ka bangga-bangga nu kumaha dipake ka sombong-sombong nanaonan dikitu-kitu tadi nya ka surga mah enca tetep nya geus gahina ti heula bah aduh teh si budak paling-paling emang di dunia ge kitunya na mah keur di dunia ge ngahina bae ka batur teh atuh di ditu gak gitu atuh cek si epet teh sia ge can ka sorga mainna diomong aduh omongnya na diluhuri dihandap kecuali sia ka sorga jadi encan sia ge di dinya sakedeung deui jadi rame orang kan hari Arafah tuh jutaan sarua bae jutaan atuh sarua bae ratus juta ribu juta atuh rame berarti orang India ka India deui orang Pakistan ka Pakistan deui orang Turki ka Turki deui orang Indonesia ka Indonesia bebene aing mananya ya lu keur ieu ngahina ka aing keur ieu nya na haju dibawa ku pejabat dikawin ka ditu padahal mah cintana geus ka aing haju nya na mere suret sampai di sini saja aing nyeri jasa hate mana ya si Sarwiti itu tuh nyana dibawa jadi pemborong nyana ka ditu jadi pamajikan pemborong malaikat Sarwiti tah ka ditu nu mana tuh Sarwiti tuh emang enak henteu aing melampiaskan undag-undag cinta baheula maka dia bawa ke cingjing ceulinan wait ini abang si jasa teh Haji Pendi ganjen jasa Masya Allah itu siapa sih tuh ini abang Epen weh yang dulu cintaku ditolak olehmu weh kok begono mane kabita ku harta haju dikawin ke seorang pemborong di kabupaten haju mane ku kumpul harta nyaho aing geus sia mobil loba ambalaya motor ambalaya sienyen imah dan lain sebagainya kuari mana lu dibagakeun ku maneh harta nu dikumpul-kumpul ku maneh geus berani nolak cinta aing rasakeun ku sia ma'agnaankum mana mangpaatna aju ka Epen kawin jeung saha ya ka sorga tante sarua ka neraka sarua kebek wah teu beres si Epen jadi kos kitu eta di neraka rame horengan Masya Allah wa nada ikuran wa nada ashabul arab rijalan ngagero-gero ashabul arab ka jelema-jelema nu aya di neraka ya'rifunahum nu nyana warau bisimahum ku tanda-tanda nyaho aing situ batur aing nyaho si itu atasan aing nyaho si itu bos aing Masya Allah nyaho itu teh lantaran itu teh kepala urang
urang teh pan rakyat dia kan pejabat. Ha, presiden urang tuh ya kan benar toh. Ada apa? Tenang aja, yang penting kita golongan karya. Wah, dianggol karya ya dulu. Bapak Presiden yang kami hormati, ulama ke kos gitu aing senep ya. Panas nah, bukan begitu Pak. Bapak waktu di dunia tidak mengurusi rakyat. Waduh, korupsi makin menjadi-jadi. Berapa periode sih Bapak jadi presiden? Kami cuma mendengar suara-suara Bapak. Tidak pernah Bapak memberikan sesuatu yang mengenakan kepada kami. Ternyata Bapak ada di neraka. Kami tahu Bapak menjadi 10 besar dunia terkaya. Kami tahu sandangan Bapak itu luar biasa, tahta Bapak itu luar biasa, kemana-mana selalu dikawal pakai nguik-nguik. Naon saya tak nguik-nguik, ngomong nama nguik-nguik bahasanya ngaranna. Ya kami mah di lembur, provider gitu. Ya nggak sebodoh Bapak baik. Nggak ada pengawal. Bapak mah kemana-mana dikawal itu pernah macet. Kami mah didoyong setengah egeg. Macet ya panas, aju kempes di bana. Duit teu boga, Bapak teh jahogan. Harta aya di Bapak, jabatan aya di Bapak, tahta aya di Bapak, kerajaan aya di Bapak, wanita aya di Bapak. Begitu pula adat, yakni bilangan organisasi, berbagai organisasi, baik organisasi merupakan partai atau di luar partai, aya di lengan Bapak. Wah jangan dukung ke Bapak. Ma agna ankum, mana nu nyukupkeun ka Bapak, nu medahkeun ka Bapak. Ternyata ma agna ankum teu aya paedahna jamukum harta Bapak. Teu aya paedahna eta anu dikumpul-kumpul ku Bapak, di gudang-gudang ku Bapak. Teu aya paedahna horenganan. Ma kuntum tastakbirun, nu ku Bapak dijieun kemewahan, dijieun kebanggaan, dijieun kesombongan, sombong ku harta, sombong ku jabatan, tahta dan lain sebagainya. Ma agna ankum, paedan rasakeun Pak. Nongeng harto. Masya Allah karim. Ieu sakadar jang contoh ka batur horeng sia. Sing hade ieu engke urang di kitu-kitu engke ku ashabul arab. Ma agna ankum, mana harta maneh, apa aya kamangpatan jante waktu maneh dipenta jang masjid cak maneh pan batur heula. Waktu maneh harita teh kapan endek takorub tadoru jang haol pan merena 1000. Pan ai meuli sate mah 10 bungkus. Ai sate 10 bungkus, ai mere 10 1000. Datang ka keseleun jasa anu milihanana. Hampir belaporan ka kula ka haji cenah mah ribuan mah beuleum ayu cek nya bau cek nya teh urut kahujanan meureun eta. Beuh budak teu kira-kira eta cinta wali 1000 geus eueuh kadeuleu gambarna ge geus eueuhan. Ya Allah ya Rabbi menang ti tukang minyak nyakin meureun bau jasa. Eta ditu nama cinta wali. Nah ieu mah agnaan kumana dikumpul-kumpul mun kieu mah cek wane usahain. Usaha sia jang naon ieu? Tuh deuleu majelis itu perlu perombakan aing tanggung jawab. Aing mah miliaran ge tuh deuleu pondok pesantren si anu. Aing mah ieu usaha kos kieu ge tuh deuleu kiai anu. Je emang geus isuk geus. Mana tuh pondok anu? Bener emang nasihat bener ojol taneuh nu cokot waing cokotan teu mah lain nyumbang atuh kos kitu mah nganekeun ka kiai henteu teu mah keur carita doang tuh ku aing mah usaha ge jang itu sebab nu deuleu kaca ku aing Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mun tanpa Abu Bakar Siddiq moal jalan peperangan naon nu dibutuhkeun perang harta pangheulana teh Abu Bakar Siddiq kiai ge lamun henteu ku aing dibantu atuh heseun nya mantak dibantuan ku aing supaya lempang ieu agama kakarak eta mah ngeunaheun nu kos kitu mah tuh masjid anu nang aing tuh engselna
siapa kabel engsel dong ye itu lawangan mapan kumbe kabeh gitu jadi aing mah mangfaatna gede jasa engsel aing teh engsel gangan lawang doang tapi ban mun lawangan kotok embe ararasuk berkat engsel aing nutup kan jadi mentak aing mah teu heula ka sorgana ge di babok engsel bisa sia sugi-sugi ngan engsel doang teu kira-kira budak Masya Allah. Nah iya orang iya lamun ngarnungkeun ieu rame jasa masalah ashabul arab ketika nyana neuleuh ka sorga salamun alaikum ketika neuleuh ka neraka rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin ketika nyana neuleuh nu bararauh nyana ngomong magna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun ternyata manfaat jeung faedahna harta jam hukum nu dikumpul-kumpul ku aranjeun kami waktu anjeun ngajabat 1 periode 2 periode kadituna luar biasa usaha amprekan tina juta kana miliar kana ratus juta kana miliar kana tetean kadituna aing ge nyaho usaha teh antar negara kubaneh teh ku ari teh jam hukum dikumpul-kumpul magna kum horeng teu aya kacukupanana aya teu aya manfaatna wa ma kuntum tastakbirun jeung nu kumaneh dibangga-bangga nu kumaneh teh dimulya-mulya nu kumaneh teh di takabur-takabur disombong-sombong maagnaankum sombong ku harta sombong ku jabatan sombong ku tahta sombong ku wanita sombong ku organisasi sombong ku partai maagnaankum manfaat masyaallah karim ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah na engke bakal nyana leuwih ngahinakeun ahli-ahli a'rab ka ahli-ahli neraka ngan ahli Arab teh henteu salilana di luhur ternyata begitu manehana neuleuh ka sorga neuleuh ka neraka patengcongan jeung ahli-ahli neraka keur meujeunna kitu-kitu teu karasa wallahu a'lam sabaraha masana nyana di luhur eta Arab di luhur eta kitu benteng Arab di luhur bentengan Arab teu jauh teu karasa neuleuh ka sorga neuleuh ka neraka tiba-tiba ittala alaihim rabbuk informasi ti Gusti Allah malaikat wahai ahli Arab cicing kabeh teu ngomong salemet-lemet aja samek-mek aja lantaran deuk dikamanakeun ya ini wah apakah itu apakah dia kaget kabeh ya ahlal a'rab jempling luar biasa hulang barang hulang kabeh hudang tararungkul kamana khawatir lempang budak nu nyileuk nu noel kabeh nangtung komo nangtung kabeh wangtung udkhulul jannata faqad ghafartu lakum cak Gusti Allah geura ka sorga geus diampura barane kabeh ku abeh surak hore ka sorga Masya Allah Haji Pedi ka sorga teu pantes sabaraha tahun beureun di Arab tapi tetep bungahna luar biasa ya Allah ya Rabbi bedol ya Arab bedol atuh pantata di nama ya ahlal Arab rak kumu langsung maneh paget kabeh nu tual-tuel nu lurak lirik pikiran kabeh ge ka mana ieu
barang udkhulul jannata gerara supaya ka surga bawa nu ngaluncat sagala weh kuatnya dah ieu teh kadenge ya pakon gopar tulakum padahal diomongkeun geus kadenge ku nyana geus halaliber sorangan pakon gopar ulah gancang-gancang ulah gancang dengekeun lah pakon gopar tulakum kajeun jakna geus pasti asal ka surga dihampura. Wah tuh breng bae geus ka surga. Wah berduyun-duyun kabeh. Cek ahli surga itu naon cai tah naon itu. Aduh dipapang kudu di surga. Pen karena ka dia emang. Oh, jak janna. Tadina di mana? Di atas sana. Waduh, kabineangan paingan eueuh. Asana geus teu kabagian tempat ya. Aduh Masya Allah karim pohara jasa ieu lain lalagaan ieu Masya Allah mantak ceku lagi kajen di Arab ge asal ulah ka neraka bae ujung-ujung nama di kasorgakeun teu jauh harapan beureun sia mah ti heula ka sorga teh Masya Allah karim pohara jasa ieu tinggal penghinaan ahli Arab ke ahli neraka masih keneng ka haulail ladzina aqsam